menikah ki anak jepiah ampun tenganan muda mau naik odong-odong apa rek naik ore totong aing rek nanyakeun anak saya tak anak potong sari siapa pamihal anak saya anak si eta anak aing sekarang mana bener anak si eta aing lamun bapana si konten pantes kawin mana ya kalau alhamdulillah namanya wih ayo banyak pidoa ti emak ya kanggo cepsa teh pode mah cek aja sekolah bari potong ingat ngaran budak lah dan sakti sakti heeh pidoa ti emak ya nya sing panjang yuswa anu tepang anu ka 3 tahun atuh sing barokah amin sing bisa nulung ka batur tiga bapana di hidungna amin ulah jiga si piah we bos-bos di depan beas mah bisa kalau dikene atuh bocok diwarakeun pangidan sakitnya satuju nanti kalau sandaran atuh ya teh cetan sih terus ngarejo acan mereka jalan pring ya kan kasih mah nempo mak biasa kan nempo mak teh sok naon teh jeung almarhum Kang Asep Darso pan itunya sok ya ada kocori ku bulan sok bablek ulah curek ya sabar oh jangan tadinya jeung sabar ku ulah curek cepat lagi oh tong curik ai ceker di layar tong makemik mana tarik soalnya ya aing aduh mah makemik aing mah sakitu kan tim mamanya pidoa kanggo sadayana siga lagung milik anjeun oge sarira sadayana oge ku salakina sing kumaha di brogrehkeun rezekina sing diseueurkeun beasna pang-pangna sing sehat tah kitu amin atuh Kang Ogi aduh kan bedana saeutik kitu hari nafsu menang ku ieu ngan nikmat teh ku ieu halo bro nya buat ngulitik gitu di transfer Kang Ogi SOS mohon di nuju mancan tugas nuju di Australia mohon aduh Kang Ogi nyangkut mencek mohon ngobrol heula situ baca alhamdulillah tuh alah nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampun sebut anu parangkeun sadayana alhamdulillah simguring sapara kaca di Bandung dabangkeun abi Aldo Tagor urang Batak turunan Subang karena santai sasumbing di tempat-tempatan dina acara ulang tahun anakna si Rizky sa Adam Jordan dibalik naon lain anak si Rizky anakna oh si Rizky anakan si Piah aing alhamdulillah ya ya karesan abi teh nyalira di dia hapunten pisan geus sadayana resep lah penting mah sararehat geus sadayananya punya asep we urang di mah lalintuh ya jami dia orang dia sadayana resep gaeulis terang geulisna singkatan geulis genut lintuh semeng beda jeung ieu lamun ieu mah cantik teh caluri pileutik sih lamun maneh mah gotik naon gotik goblok tileletik naon aya udan gempa dan gempa sareng ieu naik motor maneh ka dieu tinggal asup angin sieun mah naik motor bawa motor ka dieu asup angin batur nu kembung beuteung sieun mah kembung buntu nah geus ditransfer ke ieu mah mending numpak motor sok kapali dia ieu mah mending numpak motor nah ieu mah numpak gajah tadi jadi itu baru dilatih di Bandung numpak gajah ka dia saya jadi ibu bapak jangan templakna kanggo geuyeum batu mana geuyeum batu saya karunya gara disebut geuyeum batu siluman kapiting alah oh Kang Acong atuh biah ieu teh Kang Acong teh salah sawios ajeuna naon dia atuh teh ka mana sih teh geus heula atuh geus heula ieu mere teu sopan batu-batu ada tuh geus irit lah moal irit mari borongan pisan geus bayar borong MC teh atuh ya anak aing bayar ka aing goblok
Naon. Oh hajat nang aja dong keguguan kan saya mesti ngagugug. Kira-kira harus di mana harus di kumarga harus di schedule-nya pada pisah. Harus dia. Penumpang kaulan Harus di mana? Bentar, yang kursi kamu harus di. Ya, tukang kenang sih. Oh, tenang, Harus di kursi. Sok sempurna. Sempurna kumaha cenah. Kos rokok. Kumaha? Eueuh. Asal lebih kulkas ya. Ya, misalkan dia kan loba budak leutik. Naon naik naon. Loba budak leutik. Hiburan lah kagak budak leutik aja lah harus di siap. Oke. Harus di acong pada kakak. Lagu naon? Bebas kuma acong. Oh, ya kakak tuh aya. Kakak mana yang lagu naon kakak? Kakak. Kakak benar. Oh, kakak mah rek sulap. Siap. Rek nebus, betul mau orang mana mau cacing. Itu daerah mana itu? Hah? Daerah mana? Cibolongan. Cak, daerah mana itu? Cibeuneuy. Cipeundeuy. Cipendei. Ah, daerah Cipendei. Naon Cipeundeuy cenah? Nya Cipendei. Cibeuneuy. Nya eta Cibeuneuy. Cipendei. Cipeundeuy. Sok Bu, gawe mah gawe Bu nyusuan. Lain saya tanya suan dari mana itu? Nyusuan ulah di kelanjang sebelah kiri. Nah, Cilaka sih. Sorok, guys, sorok. sama aja kalau Ucil janji lah untuk itu kan masih Ya. lagi. Oke, kakak nyanyi kak. Buat youtuber nih. Sok, Itu. sok. Ini buat youtuber yang udah 100.000 subscribe. Iya. Jangan merasa bangga. Kenapa? Karena dari 100.000 subscribe itu ada hak 2,5% bikin youtuber yang baru nongol. Oke, terima kasih. Itu anak yatim, Bang. Ayah hak 2,5% bikin youtuber anu kakak nongol. Oh, berarti mana? Aing Mana kerek sabaraha? genep keluarga. Ajar baris berbaris. Oke, siap. Nggak usah Kenapa harus di mau dikit urusan anak aja udah berarti. apa kedua Ulang tahun Nusakinah mawadah warohmah. kita mah kaulan kita biar Kawin. Oh kawin. yo kan budak dia mah geus alapangeun baris berbaris kudu bisa ya Gila. cicing Kan dari budak baru berarti kasih acok ke orok. Beri boloh. siap gerak siap atuh rapat Terus iya rapat sih aing tinggal itu Jadi tuh si kakak rapat si anu rapat aing rapat cenah jadi deh. siap gerak Rapat sih teh. Tinggal di aing sih teh wah nyarap. tuh iya rapat sia tah ngomong atuh Agak belah. Siapa jangan nyambak kanyut. Jorang siapa? Boleh nyebut kanyut siapa? Ayo geus kumaha nanya coba termos. Tatangga palangkakan gitu ada lemes itu. kebenar atuh eta budak leutik era ngajar Sekali ini Bapak Komandan. siap gerak Aman ya? Aman. Beres. maju 2 langkah gerak Saya teh Bapak sampean anu pabelit itu. Jika kue taman. Biasa we atuh sih teh. mana mau korek ngajarin ke budak leutik Siang nu salah jeung budak mah mana ke lagu balonku. aduh tapi mau tinggal di mata uang ya tinggal di kakak Ucil mau di mata uangnya mata uang rupiah Rupiah teh. rupawan dan insya Allah rajin ibadah Urang. Ya. pun mana katingan nanti mata uang peso Naon besok? pemuda yang sopan Si Acong. pun si Aceh mah pound sterling Ade bukan bahasa Inggris. pound sterling Naon pas sterling? potongan monster turunan maling sih Ya, lamun dina jenis bunga tinggal ikan ya bunga aja tuh cepi ya. cebiah Nah, si teteh ieu. si teteh ieu mah bungana bunga melati Naon melati? menawan dan menarik hati Asik. Lamun teteh anu di payun tuh, teteh tuh di payun tuh. oh gitu betul. kita mah bunga nanti bunga mawar Naon mawar? manisnya tidak bisa ditawar Asik. Cepiah tinggal di cepiah. oh mau cebiah mah bungana bunga anggrek Anggrek hade. Naon anggrek? yang agung ya pegeks ya Siapa nu hajat teh. Oh hajat. Sia teh hayang tadi bareng udun. kudu wae dah dibere kudu lagi Jeung curhat sih pada panggul. Ulang era Masuk karakter wae. Connecting geus garede udah duai kudu minta ka cepia. kuduna kumaha AWA sih meh teh. Aduh. Lagunya. Ya. Kak. Sok, nah itu tuh sejarah unggul bu itu ya. Sejarah lahir. bikin metal gandeng bikin Oh, jadi kan. Sebiasa mikir atau mikir lomba tuh. so
Tepuk tangan kalau kakak Ucil sareng kakak itu. Asik kakak deh, asangan mik teh kaki gituan, we hayang gaji ngungkul atuh kumaha goblok teh. Emang digaji gitu? Teu. Terus semangat bisa. Ayo, kumaha lah kakak Ucil. Kakak Ucil TV subscribe-na hampir 100.000 ayeuna. Make mic satu kali keot. Hampir 100.000. Lagu naon bebas kumaha kakak Ucil. Eta kuring. Buru nyanyi. Kang Rusli mah bebas yang laguna. Sok cocokon aja Kang Kenang. Kok bisa? 1 jam diobok-obok. Ah. 1 jam. Nah, 1 jam diobok-obok sih lagu sana tuh juga 1 jam diobok-obok. Lagu menang-menangan mah apal urang. Nah, mengapa engkau memandang Tidak beruang manusia mah. Apa mah Tuan Krep? Oh. Cek gua masuk ini. Tuan Krep sekali ini Tuan Krep. Apa Tuan Krep? Ya. Mengapa engkau memandang lain tiga tutut di sawah siapa? Eta mool sing sungkur pemaulit siapa? Mata si Acong mah bisa asup kana panto. Nah, Panto mah leutik. heeh, Si letih. Acong mah jebak. Heeh. Gageduh ban dengan apa? Heeh. Mata pun asup ngisi cenah. Siga gitu. So kakak. Oke, pakai tentang hiburan lainnya kalau ngahibur adik-adik anu hadir di nonton dia. Alasan aya Mang Acong. Sok. Ado, Maudan, Aya Kang Ucil. Aya Kang Rusdi Oya. Kang Rasan. Aya ieu Kangen Ben. Mantan eta teh. Abidin. Ah, Abidin ngaran temanya 2020 ngaran kena Abidin. Ketua ya. Asik. Aduh, geus ngayuk teh wae atuh. Anu ngartos lagu Sunda Mang Agra. Nyiarano gaji sabuan
Dancer Batong mah dancer Batavia, dancer Batako. Udah siapa? Belagu. Siapa kenyari? Ya di alam dunia teh di Indonesia kan ada dua tarian. Ayat tarian Nusantara. Tah aing mah beda. Tarian Nusakalor. Aduh anjir. Nakalor mah batu lain sama maneh-maneh bete. Cok. Mana? Naon? Asa sih gak mau monyet. Siapa anak pakai topi suka aing kaset. Siapa paduli teuing aing gak bawa monyet. Aing sia kakeraeun cenah. Karek ngomong sakedeung. Eta hutu tapi ka ngoprot kitu kesangan. Udah, kita ucingan. Itu tadi kan setiap rek mere motor jeung calana. Terjadi kena motor jeung calana mah. Kumaha cenah? Rek mere mobil jeung calana we. Mobil jeung calana aing mah katipu. Wah, calana jeung motor milih calana. Naon make motor teu make calana gabal-gabel. Ayeuna mobil jeung calana mana milih mana? Ya calana. Milih calana. Aing mah mobil. Belengkuk siapa? Mobil. Wah katipu aing. Calana jeung mobil mah mahalan keneh calana. Mobil. Aing sia make mobil teu make calana. Kan mainnya kada tumpang kaca ari sih. Benar. Mati mana nu balaku? Ya lah aing kudu mikir cenah kudu bisa nipu. Kudu bisa nipu. Mana apa suara satu? Kumaha? Suara ucing. Suara domba. Urang? Suara cacing. Siapa? Maka ya dong main cacing kumaha di dalam tanah. Oke. Di dalam tanah. Mana ya lagu nage? Banyak gitu. Mana mah tepeka ya suarana. Meow suarana. Kucing. Iya suara. Ada. Iya suarana. Meow. Kucing. Mana? Nawan jika nomor Jika nomor jumaan gitu. Terus yang ini Siapa tepeka aja bener dia sangat kambing. bener. Iya dong. cepia. Pinter aja. Mana kalau bisa tata rucingan ajak saya teh. Hah? Kunaon we teh dan kunaon datang naon atau bisa sare dina jero balong. Anjir, jero pisang tuh. Aing mah katipu. Binatang naon bisa sare jero balong. Lauk. Anjing lauk. Lauk pun jero balong naon bebas lauk mah. Mau Alasanana lain. Sia jauh-jauh. Namanya mau sih teh. Naon atuh? kijing. Salah binatang naon atau bisa sare ti urang yang tipeuting. Kijing. Salah. No. Udah, kita rucingan. Itu tadi kan setiap rek mere motor jeung calana. Terjadi kena motor jeung calana mah. Kumaha cenah? Rek mere mobil jeung calana we. Mobil jeung calana aing mah katipu. Wah, Calana jeung motor milih calana. Naon make motor teu make calana gabal-gabel. Ayeuna mobil jeung calana mana milih mana? ya calana. Milih calana. Aing mah mobil. Belengkuk siapa? Mobil. Wah katipu aing. Calana jeung mobil mah mahalan keneh calana. Mobil. Aing sia make mobil teu make calana. Kan mainnya kada tumpang kaca ari sih. Benar. Mati mana nu balaku? Ya lah aing kudu mikir cenah kudu bisa nipu. Kudu bisa nipu. Mana apa suara satu? Kumaha? Suara ucing. Suara domba. Urang? Suara cacing. Siapa? Maka ya dong main cacing kumaha di dalam tanah. Oke. Di dalam tanah. Mana ya lagu nage? Banyak gitu. Mana mah tepeka ya suarana. Meow suarana. Kucing. Iya suara. Ada. Iya suarana. Meow. Kucing. Mana? Nawan jika nomor Jika nomor jumaan gitu. Terus yang ini Siapa tepeka aja bener dia sangat kambing. bener. Iya dong. cepia. Pinter aja. Mana kalau bisa tata rucingan ajak saya teh. Hah? Kunaon we teh dan kunaon datang naon atau bisa sare dina jero balong.
Anjir, jero pisan tuh. Aing mah katipu. Binatang naon terus asana jero balong. Oh. Lauk. Anjing lauk. Lauk pun jero balong naon bebas lauk mah. Mau. Alasanana lain. Sia jauh-jauh. Namanya mau cenah. Naon atuh? Kijing. Salah binatang naon atuh bisa sare ti urang yang ti peuting. Kijing. Salah. No. Oplok. Yang penting mah sehat. Kan bae lalakon hirup. Lalakon Mane hirup. kelemahan mane di buntu. Urang dina awak. Bener. Kan bae da rezeki mah moal pahilikeun untuk yang listrik. Bener. Eta mane Mana apa sejarah ieu? sejarah naon? Sejarah Sudan lain. Geus kudu hayang apa? Kudu. Da urang nyaho ti waucok. Ya mah mane jangkung bukan berarti panjang umur. Lain. Tapi ponok sok panjang umur. Nah, maksud Kalau panjang ponok umur sih sok. Daek teh mane? hah? Daek teh. Aing mending ada panjang umur daripada panjang tangan. Oh iya tahu tuh. Siap. Tadi cepiang ngareos ka urang. Dan dina ke balik ka Bandung urang rek di bahanan celana di motor mana rek beli mana? Hah? Rek Ya di bahanan. motor tuh. Hah? Motor. Aing mah celana. Motor belagu kabelnya YouTuber di mana nyarahon celana jeung motor mahan keneh motor. Aing mah beli celana. Nah, sama di celana. Baik mana rek motor tuh pakai celana. Anjir, kamu hayang buka apa bel gitu Lupa nya. ayo cenah teh. Mau minta burut cenah. Nah, usah dari buru atuh. Sia nama. Tapi tadi istrina mah ngomong ka urang Wah. sama bajirana. istri saha? Cepiang. Hah? Hanya cepi yang boga istri sih. Apa cepiang mah wanita berkanyut cenah. Ngomong sih teh, meni sompral ngomong teh. Berkali-kali atuh. Laguna cicak-cicak di dinding. Oh, cicak-cicak. Ah. Oke, urang taekeunnya kalau hurnya ya di Pasian Atos 50.000. Pasian Atos 50 kanggo urang kali hoyong teu. Oke, Pasian Atos 50.000 ieu teh hadiah gajian pertama Kang Acong 2.000 subscribe. Di siapa? Di taman deui ku channel Rusdi Hoyak ada giveaway. Oke. 100.000. Ya. Tebak umur Kang Rusdi sabaraha tahun ayeuna? Sabaraha diana? Sabaraha ayeuna? Hadiah. Ayeuna sabaraha? Tong mau hese. 30 kalit. Ayeuna. Sabaraha tahun Kang Rusdi ayeuna? Oke? Oke. Aya sabaraha? Belatung, belatung. Aduh, sepanjang aing rewas kata si aing nu belatung. Giveaway na Kang Rusdi sabaraha tahun ayeuna? Hadiahna 20.000. Ya. Sabar tahun Kang Rusdi ayeuna. So, Kang Rusdi Hoyak. Lo apa aja? Apa Terang ayo. Sok, mangga dilelang sabaraha we. Ini jualan sate. Taruh terang aya. 38. Kela saurang-saurang mana? 40. Nah, Neng, 40. sabaraha Neng? Hah? Ah, kirakan kedik atau 30 ting gitu Neng. Isi kakak jual beli sate. Salah. Sabaraha? 40. Mahal teuing Bu, 38. 38 sana. Ayo siapa yang ganti di atas 38 masih ada lagi di atas Iya, 38 salah masih salah. dilelang. 40. Masih salah, masih. Kain. Ayo keneng. Ayo. Sabaraha? Hah? Saurang biar. Kasih cek bolot aku. Aneh. Salah, aneh. Kela cok. Kela sekedap bro. Kela kita acara ulang tahun lain lelang Rusdi sih terus apa? Apresiasi. Ibu-ibu, ibu-ibu tiluan kan dia. Terus itu kan dilelang gitu aing. Sanes. Masih. Hah? 25. Tuh, sanes. Salah. 28 sanes. Ya Kang Rusi masih kena gantang ke 100 tahun atau ya udah salah ya sahabat itu Sabaraha tahun ada hukumnya yang ngapa budak. ah hampir mendekati ya Sama. ayo terus tak sanes kemana ah Ayo. betul saya mau 32 ada Cok, ini cok. Tepuk tangan ya, Ibu. Mana Ibu? 20.000 Kela. Ayo. Oke. Ngecedok di imah salah kiker ngalah duit ya terus. Lain, sanes. Lain, ada majikan mana? Kan si resiko teh cukup wae diberi 50 juta sapoe. 20.000 di pikir bentar kene. Aduh, lain majikan mana, sanes? Oh lain. oh 50 juta pulsa nyeum siapa Yuk, ayo. ayo teh Ayo. Enggak tuh kan ini. sok sana Cok. naik
Wayana teteh anu meunang kana joget inul. Kenalan heula, kenalan heula. Harus dikenal, harus dia. Saramina. Alus euy. Alus. Namina saha? Alus. Naonan? Solihin. Mana? Cete, sana mana? Tuh, Mama dekil. Mama siapa teh? Mama Kiki. Mama Kiki. Oke, Mama Kiki. Kurang make ngajawab terus kata Kang Yurusi 32. Emang masih ganteng ya? Awalnya gitu. Aduh, tapi hadiahnya 20.000 lumayan ya. Ya, sok keluar ke cong saweran kamari. Siap, dia pan nemong-nemong sia teh. Bikeun atuh kitu we kumaha? 20.000. Ya, si anu bae 50.000 lah karunya. Nah, nya. Kantos teh ninggal artos 50.000. Hah? Iya, ngawal rongor. Kantos teh ninggal artos 50.000. Tos nepang jan harus dulu. Masih bisa ngomong ici. Kantos teh acan nyepangan artos 50.000. Onton lama beungar ieu. Beungar geus pernah ieu mah geus pernah nyepangan ulah. Yang anu sangsara ya anu sangsara. Beungar. Ibu atas yang naon nyepakan artos 50.000. Oke. Hah? Acan? Entong bisi kapaehan pingsan. Ya, Bahaya sih teh ngepok jeung duit. Hai. hiji deui keur kurang kalihna kitu wae jadi 20.000. Ini kemarin kali pertanyaanna saha salaki cepiah? Ayo, saya hafal. Saha salaki cepiah? Saha? Hah? Budakna saya eta mah. Lain. Salaki cepiah saha? Rifki. Hah? Rizki, bener. Laras Rizki, laras. Ayeuna dibere tambahan 200.000 ku abi. Tunjukkeun ngaran salakina cepiah banget anu ka dieu. Udah bingung aing dia ngaran ka mana. Kieu nya ai urang teh kan make mic. Teu kudu tarik-tarik teuing aing make. Naon sih teh? Budak nyipok kali pok buntu copok ani kabeh. Ya. Kan dibagi dua jeung si ibu. Ya, bagi dua. Cok, saha caroge cepiah saha namina? Rifki. Saha? Rifkia. Nah, Rifkia sok anu reres ya. Tunjukkeun jalmina nu mana suami cepiah. Mana cara ka dieu? Mana? Cepiah ayeuna mah.